Cek batur mah kuring teh budak jahanam. Aya hiji kurung Pinuh ku Japati. Japati keluar. Kurungna dijual. Bener. Gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana, tak gendong. Nah udah terancung gitu sugan teransal aing mah deui. Anakna sing horeng beuh Gusti nu aku ngatawa katiris eta nya budak baluligir tingali. Saha tingali? Daun jak. Hayang jajan abah. Teu boga duit. Mau heula atuh. La ilaha illallah. Kabapanan itah mau tingali. Teu meunang mau teh. Asyariku wasyarikatu faqta'u aydiyahuma. Nu maling awewe jeung lalaki wajib diteukeudek leungeun kenca jeung katuhuna. Naudzubillah, summa naudzubillah abah. Ai teu boga duit mah atuh abah ulah mau ka warung we ngentong bebeja. Sarua. Abang budak. Heeh. Abah Daon. jajan. Teu boga duit. Menta tuh ka Bapak RW. Yes. Budak teh nyaho Bapak RW beur ngadedengekeun nya tadi dihandap teh heuh. Heeh. Daon. Jajan. Hayang kue mon-mon abah. Poe kamari maneh beak 40 juta. Jajan naon? Eta teh jajan naon mang ni gede-gede teuing 40 juta. Jajan roti bakar dibakar jeung warung-warungna. Atuh eta mah. Eta mah kuliah we. Nah. Jang saha ngaranna Jang? Uing mah lain hayang kenalan tapi hayang jajan. Kenalan heula ke dibere jajan. Nya. Mung sowat gitu loh. Ye. Naon sowat euy? Ari sowat teh eta entok beungna panjang. Sawang eta mah situ. Ari sawang mah bibir kudu dioperasi. Suing eta mah. Ari suing mah alat musik Sunda. Suling mah. Ari suling mah eta geuningan naon sok mawaan budak. Culik belakung di jauh. Ari culik mah nu baruleun. Cilok eta mah. Cilok mah nu hejo na mata. Cileuh. Sia mah lieur kabina-bina teuing. Heeh. Saha ngaranna tuh Jang sok dibere jajan. Anu panjang anu pondok. Nu ponok. Nu pondokna nu ti indung atawa nu ti bapa. Ti Inung. Indungna indung asli indung tere. Inung tere. Indung tere na nu di Magung anu di Manggahang. Alah. Nah sia teh loba-loba teuing Inung tere sia teh. Da bapak aing mah kawin wae. Cukcak bapak aing mah. Montong beja-beja sia teh. Lain kawin wae apan bapak teh lebe tukang ngawinkeun sia teh. Calon panganten pamegetna teu aya kapaksa disuluran ku bapak. Atuh jadi paingan loba nya. Sok saha ngaran teh Jang? Heeh. Mimitina de tungtungna i. Oh Deni. Tah, Bener. salah. Salah dewa. Didi. Bener. Salah. Ongko tah sia teh. Dewi. Dewi mah awewe. Oh mana lalaki. Insya Allah. Mainnya aya lalaki insya Allah sia teh. Lalaki bogoh ka lalaki eta lalaki insya Allah sia teh. LGBT. Naon LGBT? L na teh lontong, G na teh gehu, B na teh bala-bala, T na tempe. Jadi 14.000 arek sia. Kalah jual beli sia eta mah. Sok saha ngaranna? Saha ngarananya? Mimitina de tungtungna i Udin. Lain sia teh jauh teh. Lain. Saha atuh nya? Didi.
Saha mimitina deh tungtungna i. Heeh. Saha? Tuy. Wah. Jauh-jauh paingan teu kapangih mimitina deh tungtungna i entuy cenah teh. Gusti oh iya sintuy teh nya. Anu dina YouTube sintuy. Oh iya mun panggih he namanya. Panggih di kieuna sintuy teh. Rada bedegong da sintuy mah heueuh. Heeh da eta ngaran teh entuynya 2022 geura aing ngaran entuy. Masih kene. Masih kene entuy. Ieu bapana produk baheula jeung leuwih goreng jiga namanya. Di bapana siga namanya. Ai emang saha ngaranna? Charles. Weh. Nah, alus. Ngaran bapana mah halus Charles. Lamun ngencar sok ngarelas teh ieu mah nya. Bapana Charles cik ai indungna saha indungna? Goreng indungna jigana. Sa. Angel. Weh. Indungna Angel bapana Charles anakna entuy. Alah. Ngaran teh entuynya. Batur mah ngaran teh Chef Arya tu alus. Ieu mah entuy aduh. Ka mana entuy? Heeh, kabayang euy. Lainna naon da ngaran budak mah biasana kumaha ngaran indung bapa. Bapana Ipan, indungna Cici, anakna Panji. Indungna Ran, bapana Tatang, anakna Rantang. Bapana Babas, indungna Kokom, anakna Emer. Dambung kapiheulaan mun lajo aing mah. Apa ieu atuh? Bapana Mumun, indungna Diding, anakna Muning do. Sia masuk ke mana? Lain dari Ujang sok sakola. Sekolah acan cenah. Sok atuh mang. Sakola naon ayeuna teh? Sakola Puad. Paud meureun. Eta. La ilaha illallah. Sakola rajin. Rajin uing mah Sabtu Minggu ge sakola. Ai liburna iraha eta? Liburna ti Senin nepi ka Jumaah. Wah, teu bolos wae budak teh. Loba top up teh kitu da euy. Nya. Sik, ai Ujang ulah ngerakeun atuh Ujang. Ai sakola kudu sing bener, ngaji kudu sing bener, Tapi da uing mah bisa nyanyi. Bisa nyanyi? Heeh. Da uing mah hayang disawer ku Bapak RW. Sok atuh nyanyi heula. Sok kumaha? Cek batur mah kuring teh budak jahanam. Jalanan teh. Gawe ukur nangkod dina tonggong abah. Anjir ngeunahun. Wah, Can ge acan jeung. montong kasar teh. Oh, Ngerakun teh ulah ngerakeun bapak teh. Nyanyi sing bener sok. Jeung bapak sok urang duet. Sok duet nya. Naon duet teh? Nyanyi duaan. Lamun sorangan, Solo, lamun tiluan, Yogyakarta. lamun opatan. Gapleh tah masih teh nyanyi. Beda-beda teuing. Cing balik anu kamari latihan geuning. Ieu sok. Oh, anu sia salah wae. Kita ka kolot ge. Banyak ka bapak nyebut sia. Bapak sote di imah di panggung mah balaja teh. Oh, atuh. Gelo teh budak teh. Partner dong. Iya, atuh. Profesional dong. Sok balik. Urang duet. Sok. Pada hari Minggu. Lain eta belegu. Naon atuh? Lain sih teh. Eta mah lain pada hari Minggu. Lain. Aya hiji kurung poho Nah, we. eta. Ya salah wae. Gandeng sih teh. Pada aya hiji kurung ayo. Nuhun. Sia menyium teh ku huntu coba. Udah hareup teuing huntuna. Nah, atuh. Lamun jadi pemain bola teh moal meunang aing beda omset huntu. Urang mah Sia. make kawat. Make behal atuh kali-kali sia teh. Atureui wae aing mah. Sok mah. Aya hiji kurung Pinuku Japati. Japati keluar. Kurungna dijual. Bener. Dibenerkeun ku bapana tinggal ieu. Galak besar kana ngajak. Deui. Aya hiji masjid. Pinuku Kiai. Kiai keluar. Sorbana dikait. Wah. Lain gelo anak jeung bapa teh euy. Saruana. Saruana. Gusti nu agung ya Allah ya Rabbi. Ari jang entuy sok ngaji tara. Oh,
piraku we. Oh, sok uing mah ngaji. Benar sok ngaji? Oh, nyapanya. Heeh. Unggal sore nyapanya. Heeh. Sapatu nage alus kene. Eta mah lain ngaji futsal belegung teu bisa ngabedakeun mana ngaji mana futsal ieu budak. Cik anu kieu we atuh Jang. Cok. Anu ditemalan ku Ujang. Bangun tidur. Cing. Mang Cepot yang Ujang sok ieu nanti orang duet. Sok atuh. Sok. Ujang nuluykeun. Heeh. Bangun tidurku terus Mantong. mandi sia teh. Lain mantong sia teh mandi. Sok balik deui. Bangun tidurku terus Mandi. tah bener. Tidak lupa menggosok gigi sia teh. Habis mandi ku tolong iblis ibu sia teh. Membersihkan tempat Dagur. aduh Gusti ti ucing tidurku sia Gusti nu Maha Agung cing balik atuh ngabejaanana oh geus we kieu anu Ujang mah nemalan nya nu dengan nu nemalan teh dengan Heeh, kumaha malana? sok bangun tidurku terus mandi Kulan. lain nemalan kitu nemalanana Ujang mandi make naon sok balikan deui bangun tidurku terus mandi Make naonnya? Eta mandi make. mandi sugan make naon make es Oh, make sableng. lain seteh mimitina es tungtungna en Make setan. lain Makanya setan. sabun gitu Oh, sabun. Oh, sabun tadi pakai mandi. Udah kenapa? Ari Bapak Abdi mah sabun teh sok dibawa ke kamar. seteh tong beja-beja seteh Oh, sok disadak. Gitu. eta teh keur ngabersihan eta risbang seteh kabeda-beda teuing seteh kotor siap balikan deui bangun tidurku terus mandi Make sabun. benar tidak lupa menggosok gigi Make sabun. Aduh. pahit atau pakai sabun mas ya teh mana sabun eta naon teh sikat huntu make naon Make naonnya? make o Make odading. Alah. make o teh Make oncom. lain teh make odol teh baru dak arapaleun Oh, odol teh pakai jikat hundunya. Hari uing mah pakai dahar, dicocolan. Make sangu. ye disangka sambal sia mah paingan aing nyikat huntu teh tahu teh dina odol teh sia mah sok balikan deui bangun tidurku terus mandi Make sabun. tidak lupa menggosok gigi Make odol. habis mandi ku torong ibu Beres-beres. membersihkan tempat tidurku Asik diberesan. wah siapa benar-benar teuing malah cing atuh cing balik trio atuh kiluan Tiluan kata. Mang Cepot Mang Charles jeung Jang Entuy nu kumaha nu kieu ayo kawan bermain dalam lingkaran binatang apa yang ada dalam hutan binatang apakah itu rupa-rupa namanya Entuy coba suara kambing kambing anakna atunya Charles coba suara kutu ai kutu kumaha Entuy coba suara kucing Meow. Meow. Meong. Charles coba suara cacing ai cacing kumaha kaing mah tauhid sama salila nyunyuhun sirah ieu can pernah ngadenge cacing ngobrol sia teh padahal mah babari atuh cacing mah kumaha dah gitu apaan cacingna keur ciciuman sia mah kabeh deui Entuy suara anjing Gok gok. Charles suara anjing lolong dengekeun
anjing mah rek bisul, rek katarak, rek asam urat. Anger we atuh sorana gok au. Nya beda atuh sia teh kumaha? Ai suara anjing biasa mah gok au. Ai suara anjing lolong mah kumaha? Gok au gelap. Doa sia mah ngomongna. Lieur keun baingan atuh. Bah, Naon? jajan. Sugan teh geus poho kana jajan sia teh. Aya kene ke atuh lamun indung maneh nu di Arab geus balik urang jajan. Saha? Indung maneh. Saha? Indung maneh. Indung maneh, pamajikan maneh baru. La ilaha illallah. Kabida-bida teuing ka bapa teh sia teh. Matak urang dieu nu garaduh marurang kali. Mudah-mudahan urang kalina di kapasantrenkeun, di kapangaosankeun, sangkan naon sangkan pinter jeung akhlakna sae. Ulah jiga sintuy ka kolot eueuh adab. Allahu Akbar. Ya, nu matak teh oge nya euy. Mudah-mudahan urang dieu mah nya sing saroleh-sarolehah barudakna. Nya. Da dihitan depan eta teh, heueuh pucukna dipotong, sangkan naon, sangkan ieu teh naon teh? Bersihnya. Jauh tina najis, heueuh. Mudah-mudahan we ieu nya Chef Arya Abdillahnya. Pratama mudah-mudahan janten murang kali anu soleh, murang kali anu kahontal cita-citana, mudah-mudahan tiasa ngabangakeun jadi orang tuana nya, ya. Ti dewek masa kitu we dari dipanjang-panjangnya panjang, di pondok-pondoknya pondoknya. Sakitu we anu kapihatur ti sim kuring, ti jagat sunyaruri. Mudah-mudahan aya anu dipetik manfaatna. Atuh awona mah atuh piceun we nya. Urang mah hiburan ngabeberah mana. Selamat anu nongton, selamat nu ditongton, sakali selamat tetap selamat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun sadayana.